dongeng anu judulna Budak Pahatu. Zaman baheula aya dua budak pahatu. Lanceukna lalaki adina awewe. Ari imahna deukeut hiji leuweung anu loba tatangkalan bubuahan nu ngareuna kayaning, pari, kupa, huni, hanggasa, pining jeung saliyana. Dina hiji mangsa barudak teh rek ngalakupa ka leuweung. Barang datang ka leuweung lanceukna ngomong, "Nyai, akang rek ngalakupa ku nyai pulungan." "Heug akang," ceuk adina. Terekel budak teh naik. Barang keur jongjon ngalakupa torojol teh aya oray sanca menika cida gedena nyamperkeun adina anu keur diuk ngahunjar lambat nyarande kana citang. Geup teh ngegel oray teh kana sukuna. Adina ngahariring ngawih kieu, "Kang tulungan, Kang tulungan, aya nu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan cing geuwat kuring tulungan." "Usap bae weh nyai meureun sirem," ceuk lanceukna. Budak awewe teh sapanjang kene bisa ngomong mah teureun-eureun ngawih minta tulung, tapi ku lanceukna teu ditoli, marugna sirem bae. Tungtungna lok bae oray budak teh diteureuy buleud serta orayna abus ka jero leuwih. Tungtungna lanceukna teh rawaseun sabab adina repeh bae teu keuceut-keuceut. Tuluy budak lalaki teh turun ka handap. Barang datang ka handap lanceukna rawaseun yen nyangka adina dihakan oray. Dihakan oray. Tuluy disusul ka handap. Handap. Tah, budak lalaki teh ngadenge manuk haur di sadapokna kieu. "Cukrik-cukrik turih ku pucuk euris." "Oh, heueuh bener oge," ceuk manuk haur teh, "urang teh kudu ngala pucuk euris." Kudu ngala pucuk euris. Budak lalaki teh gancang ngala pucuk euris, serta beuteung oray teh langsung dituri. Gorehel teh budak awewe teh kapanggih dina jero beuteung oray, serta dibawa balik barang dikendeukeun di tengah imah sabari digeberan kieu. "Geber-geber hihid aing kabuyutan, ditinggal nini awaking." Keureuyeun teh usik. Keureuyeun teh usik suku budak teh. Budak lalaki teh ngawih deui, "Geber-geber hihid aing kabuyutan." Kitu bae satuluyna nepi ka budak awewe teh hirup deui. Mun sakitu anu dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.